Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kisang kawulung kageteun sabab caritaan manggali anu dianggap nak ngacapruk tepuguh tetela jadi kenyataan. Kakuatan panarajang senjata popongkolna mampu nembus kakuatan ilmu waktu galung. Sabab dada kisang kawulung masih keneh karasa nyeri. Sedengkeun manggali harita ngumbar kasuka hatena. Aduh, kerasa bro, menjadikan terbukti kan? Kata gue juga apel loh ya. Kekuatan ilmu badubang plak baru dingkleng yang aku gunakan mampu dong menembus kekuatan ilmu waktu galung ya. Yang kamu sangat banggakan itu. Dan sudah barang tentu bro, kamu merasa kaget ya? Makanya jangan menganggap aku ngacapruk tidak pogo kisang kawulung. Yang ngacapruk terpogo mah loh. Dada kamu yang kebenangan sama panarajang masih terasa sakit kan? Rasain loh, makanya loh ya. Maka dari itu kamu jangan dulu mengagulkan ilmu yang kamu punya. Apakah masih mau dilanjut pertunjukan ini? Kisang kawulung jadi penasaran harita ngawangun di pasangan sagad diri pikir neruskeun tarungna. Bata sapiraku kudu kasoran jajaten ku jalma saperti manggali. Kitu ceuk pikirna. Sedengkeun manggali jadi beki percaya diri sabab sok sanajan ti kajauhan tetela Rama Pamungkas masih ngabantu ka dirina. Kabuktian kekuatan parajangna mampu nembus kekuatan ilmu waktu galung anu ngalapis sakujur badan lawan. Saterusna manggali nangtang sangkan ditarajang deui ku anu dilawan. Hei, sekarang coba kamu narajang again kisang kawulung. Mun bisa sama guru kamu si Jepri tah si Jangkar Kehed bawa ke sini sekalian. Aku menjadikan sudah tidak sabar untuk mengasupkan lagi panarajang kepada lawan. Akan aku buktikan kemampuan si Jawal Idaman yang sesungguhnya, oke? Yang sangat disukai oleh wanita, baik jande maupun perawan. Ya, tangkurak goreng sopak sagoblog. Untung wakaboga anggapan ngerasa geus menang angin sia gali surali. Si goreng patut sakedeung deui si laing anu bakal kabeunangan sabetan pedang dewek deui sia. Modar selain gali hean. Alah. Makanya jangan dulu paporongos. Ini sound efeknya salah mencet. Aduh. Sebentar ya. Bolos ya goblok. Kun bae anu teu make sound efek oge. Gak gitu bro. Beseru. Tong lobatin pamolah dirinya. Kumaha urang.
Jorela culung Kisangkal Bulung Majuna Rajang ngagunakeun curus pedang kalabang ireng anu lebih ampuh. Waktu sabatan pedangna di Bandung ditakis ku senjata popongkol lawan. Harita Kisangkal Bulung jadi kageteun waktu tadi mah kajaba popongkol lawan anu ngoleweng kagigir. Tapi harita mah kalaka pedangna ngoleweng kagigir sauhiuk wusyuk terang koleweng. Gese waktu sabaraha detik disanggeusna bantrokan senjatana. Harita senjata popongkol manggali nyodok kana beuteung lawan. Set hiuk dek nek geus adaw seueur segan urang ajar goblok. Alah. Kisangkal Bulung ngagero kaget bari ngarasakeun kanyeri terus ngahayungkung menurut sabawarengkah ka tukang. Tapi Kisangkal Bulung gancang ngajaga kaseimbangan badana. Hayungkung daligdeug raneg saterusna mancuhkeun di tangtunganana. Manggali sejawara idaman mancuh dina tangtunganana mapanas ku caritaan kanu dilawan. Menjadikan terasa sakit dan seueur kan ketika beuteung kamu disodok senjata popongkol yang aku gunakan ini. Makanya loh jangan banyak cetak. Kamu harus tahu dan mengerti Kisangkal Bulung. Aku tidak membogaan niat menandasa kawan. Maka dari itu aku tidak akan menggunakan ilmu badu bangpak badu dingkleng dengan kekuatan sepenuhnya. Kenapa? Kenapa begitu? Why? Ya, sebab aku masih membogaan rasa karunia sama Allah, ya. Jangan sampai sirah kepala kamu akan nyengsol, ya, dan ngertikan sakit pedas, ya. Begitu tah Kisangkal Bulung. Kalau untuk lo belum mengerti mah Kisangkal Bulung pugowe jadi bukti bedah amarahna. Amarah nu dibarengan ku rasa penasaran sabab kekuatan ilmu digunakeun ku anu dilawan tetela di luar dugaanana. Kisangkal Bulung langsung nangtukeun sikapna. Dina neruskeun tarungna bakal ngagunakeun kekuatan ilmu mantra langkara. Bari muleleng ka manggali harita Kisangkal Bulung terus nyarita. Ya. Si lain montong waka gede hate sia. Gali surali gulog. Beda kekuatan palajang si lain geus mampu nambus kana kekuatan ilmu watu galung sia. Si lain kudu nyaho dewek masih boga kekuatan ilmu anu sejena deui sia. Kalah kumaha oge si lain moal mampu nimbangan kemampuan jeung kekuatan ilmu dewek sagali surali. Si beungeut siga sadal beca. Ayeuna ku dewek bakal dibuktikeun kahebatan ilmu anu sejena deui. Tada sia kekuatan ilmu mantra langkara. Hea! Jorela culung Kisangkal Bulung maju dina rajang. Kayaan jai robah giliran manggali anu kageteun sabab harita gerakanana jadi karasa baleurat. Tata gerakna jadi eleh cepet ku panarajang anu dilawan. Tapi manggali masih sempat bisa nakis pedang lawan ku senjata popongkolna. Sauhiuk husyuk terang. Beh bareng jeung bantrokna senjata harita Kisangkal Bulung ngasupkeun panarajang dengan kenca ngahantem kana dada. Set hiuk cuma ada dada aku kena deh. Sakit. Aduh, sakit. Kurang ajar Kisangkal Bulung. Alah. Aduh, untung sampai kena kanyut, mun kena kanyut aing lengsol anjir. Manggali ngageronahan kanyeri bari ngabagkeun mundur sababalengka ka tukang. Tapi gancang manggali ngajaga kasaimbangan badana terus mancuhkeun tangtunganana. Kisangkal Bulung bari merhatikeun nu lawan harita terus ngumbar ka sukahatena. Ya. Karas aku bobowok sia gali. Masih keneh untung deui sia dada si lain.
terempak oke kebedangan ku panajang dewek. Gerakan si laing eleh cepat ku kacepetan panajang dewek deui. Eueuh nanaonan kakuatan ilmu baduang pelak dingkleung teh geuning? Atuh da ilmu anu kitu patut digunakeun ke tarung ngalawanan dewek kali. Sakedeung di oge si laing bakal ngababengkang jadi bugang sia. Manggali ngahulang diwe sabab geus panggih deui jeung masalah. Dina mangsana tarung tata gerakanana jadi karasa berat, henteu mampu nimbangan kana kacepetan panarajang nu jadi lawan. Kuayana pangaruh kakuatan ilmu mantra langkara. Ningali manggali geus kabeunangan ku panarajang anu jadi guruna. Harita Andaru nyarita semu anu ngagero ngekeak kanu ka atawa ka manggali anu jilawana. Gali si Jawara idaman, si kurang saeunan. Si beungeut siga sumur kompa geus nyengsol sia. Si goreng sopak. Si laing masih kene untung bisa keneh nangtung sia. Kabenangan ku panarajang guru dewek. Atuh da si laing mah tegablok otak gali. Saukur ngandalkeun kamampuan anu pas-pasan geus wani talu ngalawanan dewek. Gue nih si sangkal wulung. Guru dewek moalila deui si laing bakal mani getih sia. Kabenangan ku sabetan pedang lawan. Saterusna si laing bakal ngalungsar jadi banusan. Rasakeun sagale. Manggali teu malire kana caitana Andaru, tapi kalah katerus nyarita ka Kisangkal Wulung. Kamu jangan dulu senang hati Kisangkal Wulung. Walaupun aku sudah kebenangan sama panajang kamu, akan tetapi aku masih mampu memancukan tangtungan. Artinya aku menjadikan masih mampu melanjutkan pertarungan. Ini aku gak sekara-kara, cuma sagetapan aku merasa sakit teh. Sekarang udah beleger lagi. Kadaleh kumaha sia. Kisangkal Wulung nyarita ada di Barung jeung Seli. Ya. Sok sanajan si laing masih kena bisa nahan kekuatan panajang dewek gali. Tapi engke dina pungkasan tarung masih lain tetep bakal binasa ku leungeun dewek. Percaya komoan dewek sia. Percaya aing mah kurang ajar sia. Sanggeusna si lain modar, mangka sinang bulege tangtu bakal datang nembongkeun diri. Eta caitaan dewek bakal jadi kenyataan sagali surali. Jawara idaman tangkurak babengok. Si kurang ajar sia. Dasar si lebokon tetelo. Manggali si Jawara idaman terus cerita deui. Lu seenaknya saja ngakeak gue. Si goreng sopak mah si beungeut siga sadal beca. Sementara kamu begitu ge siga ti kotok. Ti kotok garing sia. Mun kitu sia teh gagah, kasep. Sagitu siga ti kotok ucing teh sagolog. Sehebat apapun kemampuan kamu, Kisangkal Wulung, menjadikan tidak akan tepat, tidak akan dapat memastikan tentang kematian raga, ya. Aku ditinggalkan nyawa. Yang jelas setiap makhluk hidup akan merandapan dijemput maut. Kalaupun memang aku ditakdirkan harus munjulae, ya, tak bernyawa, itu tidak masalah. It's okay, karena itu sudah maksudnya. Dan kamu juga harus ingat ketika saatnya tiba, maka kamu juga akan menang karak baeud. Lain aja log sia. Papatah mengatakan hirup katungkulo kupati paeh teu nyaho di mangsa. Maka dari itu kamu harus menjadikan segera eling. Sadar dong Kisangkal Wulung, sadar. Hirup teh masa umur dunia, maka kamu sudah kolot, sudah bolongkotan. Makanya eling dong. Ngarasa teu narima seolah-olah di papatan ku Manggali, harita Kisangkal Wulung langsung saga diri pikeun neruskeun tarungna. Ya. Si laing montong mapatahan sagarupa ka dewek sagali. Anu puguh mah si laing anu bakal leuwih teu modar ku leungeun dewek. Rasakeun sia.
Jorelat julung Kisang Kawulung maju dina rajang. Sedengkeun Manggali leuwih ngutamakeun kana kacepatan gerakna pikeun nyingkahan panarjang lawan. Saukyuk hus jorelat plos. Saukyuk hus kejeleng plos. Manggali geus ngarti dina jarak deukeut karasa pangaruh kekuatan ilmu mantra langkara. Anu ngajarikeun gerakanana jadi baleurat. Eta kayaan sarua jeung mereka sempetan nu jadi lawan pikeun nibankeun panarajangna. Sedengkeun Kisang Kawulung harita sabalikna kudu tetep aya dina jarak salengkah ti anu jadi lawan. Sangkan nu jadi lawan kapangaruhan ku kakuatan ilmu mantra langkara. Saukyuk husyuk trelat plos. Kejeleng plos. Geus sababaraha kalina raja. Tapi sabatan pedang Kisang Kawulung bisa disingkahan ku Manggali si Jawara Idaman. Anu harita ngagajeng luncat ka tempat anu rada anggang. Kisang Kawulung ngeureunkeun heula panarajang betus nyarita. Yah, anu balik sia tarungna goblok gali surali. Saukur begug nyingkahan panajang mungkulkeun nahaon tarung ari teu mampu ngalakukeun panajang balesan mah teh. Mana kahebatan kawatan ilmu badubang pak paduding kleung teh sia. Goreng dodongis. Buktikeun sia mun bener si laing mampu ngalakukeun panajang balesan mah sia. Manggali si Jawara Idaman henteu kapancing ku carita anu dilawan anu hayang ditarajang dina jarak deukeut. Harita Manggali malah jadi mapanas kanu jilawan. Ahai. Woi. Si Sangkar Burung. Kamu mah ada-ada aja si Sangkar Burung. Menjadikan apa itu memasalahkan lawan. Harus melakukan panajang balasan. Itu mah bagaimana kahayang aku. Dalam pertarungan masing-masing aja. Allah, yang harus dipikirkan sama kamu mah itu bagaimana caranya agar supaya lawan tidak bisa menyingkahan panajang kamu. Begitu kan? Sangkal Burung? Sementara ini kekuatan ilmu badubang pelak paduding kleung tak kuala-kuala ucisnya. Sedang aku istirahatkan dulu. Tujuannya adalah untuk memerek kesempatan lawan untuk mengasupkan panarajangnya kepada lawan. You understand gak sih? Ahai. Kisang Kawulung malah anu jadi kapancing ku caritana Manggali si Jawara Idaman. Harita langsung nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna. Dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Kisang Kawulung boga kayakinan manehna bakal mampu ngabinasakeun nu jadi lawan. Kisang Kawulung maju narajang bari ngagero matak sentar kana hate lawan. Jangkar kehed kurang adar, setan alas. Si lain memang geus waktuna kudu modal sagali. Dewek geus moal mere diampun ka si lain sia. Tada sia jurus pamungkas pedang kalabang ireng. Heya! Jorelat julung apukiukus. Sabatan pedang Kisang Kawulung ngarah kana anggota badan lawan. Manggali ngimbangan panarajang lawan. Dua kali nyingkahan panarajang lawan. Sawakiuk apuska jilang plos. Sawakiuk pusingklak plos. Nusa kali kapaksa nakis pedang lawan ku senjata popongkolna. Sawakiuk apusiuk terang. Di luar dugaanana harita Manggali jadi kabenangan ku panajang leungeun kenca lawan anu ngahantem kana dadana. Hiuk coba dayana cakit. Cakit aduh. Cakit aduh. Kena aduh aku kena kena Manggali ngageronahan ka nyeri bari terus ngabangkeung munur sababarengkah ka tukang. Meh bae rubuh ngababengkang tapi masih keneh
untung mampu ngajaga kasaimbangan anak. Bangkiung darik deg ranag manggali terus mancuh kentang tungan anak. Kisangkal wulung merhatikeun uji lawan bari ngumbar deui kasuka hatena. Yeah! Karasa ku jangkar kehed panajang dewek anu ngahancong kana dada sia. Si lain kudu ngarti gali sok sanajan teu kabeunangan ku sabetan pedang dewek, tapi panarajang leungeun kenca dewek anu ngahantem dada bakal ngakibatkeun si lain nyandangan tatu di jero sia. Itu baneun sia. Manggali teu malire kana caitaan lawan. Harita masih kene ngahuleng, bingung mikiran cara sangkan teu kapangaruhan ku kakuatan ilmu mantra langkara. Sabab mun teu kapangaruhan ku kakuatan eta ilmu mah bakal mampu ngasupkeun panajangna sarta laluasa dina ngalakukeun tata gerakna. Manggali ngagrendeng deui saolah-olah keur ngobrol jeung Rama Pamungkas. Kadenge harita sora Rama Pamungkas cumarita. Kurama kahartos binaan kabingung manggali dina waktos ayeuna. Memang aya carana supados tata gerak dilakukeun teu kapangaruhan ku kakuatan ilmu lawan. Mangga kurama ayeuna diwatosan ngeunaan carana. Dijelaskeun ku Rama Pamungkas. Sangkan teu kapangaruhan ku kakuatan ilmu lawan anu ngaganggu kana tata gerakna. Dina waktuna manggali nakis pedang lawan ku popongkolna dina kayaan bainahan napas. Sanggeusna nakis pedang lawan kaluarkeun napas sakedeung. Terus nahan deui napas dina ngalakukeun panarajangna. Tapi anu jadi sasaran panarajang ulah anggota badan, tapi kudu lebah kelekna anu belah katuhu. Ngeunaan kejadian saterusna mah nang bule anu bakal ngabereskeunana. Sabab ngerasa kaganggu ku tindakan anu ngalakukeun atau anu dilakukeun ku Mbah Ragahejo, eta kejadian kaasup ujian ke nang bule anu geus bisa nyangking jurus katilu ilmu panunggalan jati sampurna nu disebut jurus panunggal daya salira. Geus karasa cukup dina pedaran lisana harita Rama Pamungkas terus pamita. Nah, santen kitu manggali. Mangga ayeuna makan tun dilaksanakeun we. Cekap sakitu nu tiasa kadugikeun. Rama Pamungkas geus teu kadenge di sorana. Ningali manggali si Jawara idaman kalakah ngajang tengah huleng harita kisangkal wulung terus carita. Ya! Gali Surali. Si Jawara idaman anu tereh edan montong kalakang ngajanteng bari ngahulang kawas kitu sia teh goblok belagung moal sakirana si lain geus untuk paneruskeun tarungna leuwih hade gancang ajakan sinang bole sina datang ka dieu. Hasok gancang ajakan sinang bole sina datang ka hareupeun dewek sagali lelem ku aing sakalian. Mun si lain masih kena ngabangkang karena perintah dewek bakal jadi kenyataan si lain modar kuleungeun dewek sia. Ahai. Menirang kitu teh ngomong si bebengok. Aduh. Aku si Jawara idaman tidak akan menjadikan ngejat meninggalkan lawan kisangkar burung. Si Jawara idaman lebih baik mati berkalang tanah daripada harus apa itu menggugu melaksanakan perintah kamu ya maupun Mbah Ragahejo. Ngapain? Jadi kamu jangan tanya mengomong saja ya. Jangan hanya mengomong saja, bro. Mau binasakan aku sementara sampai sekarang yang bertarung melawan kamu masih tidak kurang suatu apapun. Kadeulepan
babatok sia. Ahai. Ngarasa boga angkehan dirina anu menang angin, harita Kisangkal Wulung ngawangun di pasangan, netep seukeut kanu dilawan bae jarita. Ya. Karep kahayang si laing anu hayang gancang modar bakal dicumponan ku dewek sia. Ewas dituna dewek anu geus lila makalangan dirunya kajawaraan, mun nepikeun ka kudu ere jajaten ku si laing sagali surali. Sarta teu mampu modaran mangkolo kawas lain. Urang teruskeun sia tarungna, rasakeun sedan goblok. Jorela culung Kisangkal Wulung maju dina rajang. Manggali harita ngalaksanakeun sakumaha anu dicaritakeun ku Rama Pamungkas. Waktu nakis pedang lawan ku senjata pepongkolna bari nahan napas samuk hiuk wusak hiuk terang bener we harita tata gerak manggali teu kapangaruhan ku kakuatan ilmu mantra langkara. Kisangkal Wulung kageteun sabab tata gerak nu jeung lawan teu kapangaruhan ku kakuatan ilmu mantra langkara. Sageusna nakis pedang lawan manggali ngaluarkeun napas sababaraha detik. Terus malas narajang bayi nahan di napasna. Tapi pikeun ngasupkeun panajang senjata papongkolna kana kelek lawan anu beulah katuhu. Kawilang henteu gampang kitu wae. Set hiuk kajeung plos. Kisangkal Wulung rikat harita ngagajang luncat ka gigir nyingkahan panajang lawan. Da puguhnya kakuatan panajang lawan bakal mampu nembus kekuatan ilmu waktu galung. Kisangkal Wulung anu ngagajeng luncat dina tempat harita bari merhatikeun nuju lawan ngomong dengan jero hatena. Haram cadah. Si jangkar keher si goblok. Aing bener-bener asa teu percaya. Mangkulu kawasi gali tetela boga kamampuan anu di luar dugaan aing. Anu tadina tata gerakna bisa kapangaruhan ku kakuatan ilmu mantra langkara, tapi ayeuna jadi robah. Najan dina jarak anu deukeut, tapi tata gerak sigali teu kapangaruhan ku kakuatan ilmu mantra langkara. Eta anu teu kasih ku aing teh. Aduh. Alah, hayaya wae. Gablog ilmu ti saya si goblok. Sedengkeun manggali nyarita deui ka Kisangkal Wulung. Ahai, kamu tidak usah menjadikan kaget Kisangkal Burung. Aku sudah menggunakan lagi kekuatan ilmu badu bangplak peduli ong. Sehingga tata gerak aku sudah tidak kepengaruhan lagi sama kekuatan ilmu mantra langkara yang kamu punya. Ahai. Ya, artinya dengerin nih. Dalam pertarungan ini kemenangan sudah menggupayan aku Kisangkal Burung. Kisangkal Wulung jadi beki tambah penasaran. Sabab tarung geus lumangsung sababaraha jurus tapi dirina masih kena tacan bisa ngarubeukeun nu jadi lawan. Padahal manehna geus ngagunakeun mesa kabeh kamampuan jeung kakuatan ilmuna. Kisangkal Wulung nangtukeun sikapna dina neruskeun tarungna pikeun ngagunakeun kakuatan ilmu mantra langkara tahap akhir. Anu watekna sakuma lilana tarung moal ngarasa capek. Ningali kana kanyatan kawas kieu mah aing kudu ngagunakeun tahap akhir kekuatan ilmu mantra langkara. Anu waktuna aing moal ngarasa capek sok sanajan tarung tepikeun ka sakumaha lilana oge. Anu pugu masih gali si goblok anu bakal ngarasa capek sarta leuseuh tanagana. Ningali Kisangkal Wulung tacan ngawangun pasangan pikeun neruskeun tarungna harita manggali si jawara idaman terus carita deui. Kenapa kamu belum bersiap-siap untuk melanjutkan pertarungan ini dengan Kisangkal Burung? Sekarang aku beritahukan kepada kamu ya, dengar ini.
barusan Dewa Indra mengharewas kepada aku untuk menggunakan ilmu badubang plak baduliong. Di mana lawan sudah ketibanan panajang aku, sirah kepalanya menjadi sebejar muncang ya. Maka Dewa Indra mengajarkan aku dengar ini ya, untuk apa itu makan bersama dengan pais gajah. Ya. Sambil duduk di atas awan. Kamu pastinya juga akan menjadikan deg-degan kan mendengar omongan aku. Ya, benar kan? Sangkar Wulung? Puguh we Sangkar Wulung jadi tambah bedah amarahna ngadenge caita anu jeung lawan, ngalantur teu puguh nganggap atawa nganggap kajalma anu belagu. Ya. Si lain beuki lilat asa beuki ngacapruk sia. Gali surali sedan. Ngacapruk ka mana karep nganggap jelema belagu ka dewek sia. Geus waktuna si lain kudu modal sia gali. Disapakeun beuheung si lain teh ku sabetan pedang dewek deui sia. Jorelat cilung. Ki Sangkar Wulung maju dina rajang. Kaayaan manggali anu tata gerakna geus teu kapangaruhan ku kakuatan ilmu mantra langkara, harita jadi mampu ngimbangan deui anu jeung lawan. Dina sajeruning nyingkahan jeung ngabendung naki sabetan pedang lawan, harita manggali masih neangan kesempatan anu hade. Sangkan bisa ngasupkeun panarajang senjata popongkolna kana kelek katuhu anu jeung lawan. Ki Sangkar Wulung anu saterus-terusan ngarangsek ku panajangna teu kapangaruhan ku rasa kacape lantaran watek pangaruh kakuatan tahap akhir ilmu mantra langkara. Sedengkeun manggali harita dina satiap ngalakukeun panarajang balesan, harita panarajangna mampu disingkahan ku anu dilawan, da puguh Ki Sangkar Wulung geus ngarti panajang manggali teh mampu nembus kana kakuatan ilmu watu galung. Lumangsung tarung jadi bangun anu saimbang. Ningali kana eta kaayaan Andaru nyarita ka Mbah Raga Hejo anu milu ngabandungan kana lumangsung eta tarung. Andaru ngararet ka Mbah Raga Hejo betus carita. Waduh. Kumaha ya tuh ieu teh Mbah? Tarung geus lumangsung sababaraha jurus, tapi Ki Guru masih tacan mampu ngungkulan nu dilawan geuningan. Ningali kana kanyataan kawas kieu mah, Mbah Guru ngalakukeun tindakan ka Sigali Jawara Idaman teh. Jadi kaget jeung teu kahar ti kudaru oge ye. Kunaon Sigali masih bisa ngimbangan nu dilawan? Mbah Raga Hejo anu ngomongna direunteut-reunteut terus ngaita ka Andaru. Maneh mah modal moal nyaho dadar gulung dadar gulung daru. Guru maneh si Wulung anu manco matak can bisul can bisa ngungkulan lawan sabab si Gali Jawara Indonesia Jawara Idaman memang aya anu ngabantu mereka kemampuan jeung kakakuatan ka manehna. Sada ngabejaan cara sangkan hurip sangkan teu kapangaruhan ku kakuatan ilmu mancing mantra langkara. Anu matak si Gali teu gampang disangu disungu diungkulanana ku guru maneh daluang daru paingan atuh si Gali jadi boga kemampuan anu bisa ngimbangan kakuatan rebuna Ki Guru. Ari kitu kaya nama. Jadi ceuk Mbah nah bakat terus kawas kitu Mbah. Tarung anu lumangsung teh geus sabar ya da rumah. Hayang gerenyaksian si Gali binasa Mbah. Maneh kudu ngarti daru guru maneh si Wulung. Geus ngagunakeun kekuatan tahap akhir ilmu mantra lalangkarakan mantra langkara.
anu wasakna moal ngarasa capetang capek najan tarung sakumaha li somantri lilana anu akhirna nu jadi lawan bakal leuseus tanagana lantaran capeun dina kanyut kaayaan lawan tanagana kakara guru maneh bisu bisa ngungkulan nuju lawan Andaru harita terus nyarita deui tapi cek da rumah ye naha teu hade mun embah anu turun tangan mbah ngarabi sasagancangna we ngabinasakeun si Gali sabab mun si Gali geus dibinasakeun mah sinang bule ge bakal aya datang nemongkeun diri mbah kitu cek da rumah mbah alah kumaha satujeun teh mbah Mbah Raga Hejo bangun anu teu katari ku caitaan Andaru harita terus cerita deui tuduhkeun ku maneh di mana cicingna numpi di dina si nang karak si nang karak sinang bule dewe geus sabun mandi geus sabar hayang papang panggih jeung sinang bule di mana tempatna dadar gulung daru Mbah Raga Hejo hari saya terus nanyakeun di mana cicingna nang bule anu kenumpi diri ku Andaru dituduhkeun kalebas sumur legok panamping Mbah Raga Hejo terus lempang muru kalebas sumur legok panamping dituturkeun ku Andaru sanggeusna tapi kasih si sumur legok panamping harita Mbah Raga Hejo ngagerakeun suku katuhuna ditenjrageun kana lebah sisi sumur legok panamping tenjrag rieg kajadiana ngagetkeun Andaru anu ngabandungan sabab harita sabudeureun tempat sumur legok panamping jadi semu anu euneur lir upama kulini pangaruh tina geteran kakuatan tenjragan suku katuhuna Mbah Raga Hejo eta geteran kekuatan nembus ka jelogok panamping ngajarikeun nang bule jadi ngarasa kaganggu lantaran